A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rutin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dina danget ayeuna urang rek ngahanca syarah kitab Uqudul Jen fi bayani huquqi zaujain. Iketan perak, kongkorong perak lah. Tadina martelakeun pirang-pirang hakna suami istri anu pasang-pasangan. Pengitan Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, Banten, Tanara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa middana bi asrarihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ku jenengan Allah ayana sagala perkara anu geus aya sareng bakal ayana sagala perkara anu bakal aya. Allah Ar-Rahmani sifat Allah anu Maha Rahman, anu mapareun nikmat ageung lembut di dunya rawa akhirat. Ar-Rahimi sifat Allah anu Maha Rahim, anu mapareun nikmat lembut di akhirat unggul. Wala ngadawu saha al-faqiru jalma anu banget butuh, anu kacida butuh ila rahmati rabbi kana rahmatna pangeran al-Ghafari anu maha ngampura. Muhammadun tegasna mah Muhammad al-Mu'tariku anu ngangken bil auzari kana pirang-pirang dosa. Basarahu mugi maparin kawasan ka anjeunna saha Allah Gusti Allah uyu banafsihi kana pirang-pirang kaeban dirina itu Syekh. Wa ja'ala sareng mugi ngajantenkeun Gusti Allah yaumahu kana dintenana Syekh khairon leuwih hade min amsihi tinimbang dintenan kamarina Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ari sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Kama yambangi sakumaha pantesna puji lahu di hak Allah. Wassalatu sareng ari rahmat, ari sholawat, wassalamu sareng kawilujengan, kasalamatan ala sayyidina mugi tetep ketuan urang sadayana. Muhammadin tegasna mah Kanjeng Nabi Muhammad wa alihi sareng kulawargina Kanjeng Nabi wa sahbi sareng para sahabatna Kanjeng Nabi. Adada kulli ma'lumin sabing bilangan sakur sadaya anu di kauninga anu diuningakeun lahu di hakna Allah. Amma ba'du. Anapun saparantos maca bismillah, alhamdulillah, sholawat, kalih salam ka Kanjeng Nabi. Fahada maka ari ieu kitab anu hadir dina manahna ajengan mualif. Eta syarhun hiji penjelasan. Tolabahu nyuprih mamrih kana ieu syarah minni ti kaula. Sahabadul muhibbina sapalina jalmi-jalmi anu cinta ala risalati kana hiji risalah al muta'alliqati anu cumantel bi umuri zaujaini kana pirang-pirang perkara laki rabi.
allati sannafaha anu parantos ngangit kana eta risalah saha ba'dun nasihin ulama sapalihna ulama tukang nganasehat. Wasama itu haja ngaranan kaula kana ieu syarah kana ieu risalah sarah risalah teh uqudul jen fi bayani huquqi zaujain. Warju sareng ngarepkeun kaula minallahi ta'ala lungsur ti Allah ta'ala naon al-i'anata kana pitulung wal ikhlaso sareng ikhlas murni lah hate wal qabula sareng kana qabul wa naf'a sareng kamanfaatan bihi kana syarah bijahi sayyidina kalawan keagungan junjunan abdi sadaya Muhammadin tegas nama Kanjeng Nabi Muhammad wa azwajihi sareng pirang-pirang gerwana Kanjeng Nabi wa dzurriyyati sareng sewe-sewena Kanjeng Nabi wa hizbihi sareng bala tentara pasukan Kanjeng Nabi. Maksud nama umat sadaya umat Kanjeng Nabi. Wa ada itu sareng hadiahkeun kaula dzalika kana ganjaran itu syarah ngadamel syarah teh lil walidaini ka ibu rama rojian barina ngarepkeun minallahi ti Gusti Allah taala gufrona dzunubihima kana ngahampura dosa-dosana ibu rama wartifa'a darajatihima sareng kana luhur-luhurna darajatna ibu rama in annahu ta'ala sayaktosna Gusti Allah ta'ala eta wasi'ul magfirati anu jembar magfirahna wa arhamur rahimina sareng pang asih-asihna tinu arasih. Qala ngadawu saha al musannifu ajengan musannif syakarallahu sa'yah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam terang anjeun annal basmalata kana sayaktosna basmalah teh eta katsiratul barokati kacida seueur pisan barokahna. Man ari sawe jalma eta zakaroha nutur kana basmalah macakeun kana basmalah hasala lahu al ma'mul. Hasola maka hasil lahu pikeun si jalma naon al ma'mulu anu dicita-cita. Waman sareng ari sawe jalma eta wadoba ngalanggengkeun si jalma alaiha kana basmalah uzia maka dibagianan si jalma bil qabuli kana qabul kila diucapkeun ceuk sakaol kitu. Innal kutubal munazzalata minas samai ilal ardi mi'atun wa arba'atu suhufin. Sayaktosna kitab-kitab anu dilengsurkeun minas samai ti langit ilal ardi ka bumi eta mi'atun wa arba'atu suhufin aya 104 suhuf 4 kitab 104 kitab. Mi'atun wa arba'atun. Mi'atun wa arba'atun 104. Suhuf sisa tegasna suhufna Kanjeng Nabi situna aya 60. Wa suhufu Ibrahim sareng suhufna Kanjeng Nabi Ibrahim salasuna aya 30. 60 30 80. Wa suhufu Musa sareng suhufna Kanjeng Nabi Musa qabla Taurati dina samemeh Taurat asyaratun 10. 80 tambah 10 100. Wa Taurat sareng kitab Taurat wal Injil sareng kitab Injil wa Zabur sareng kitab Zabur wal Furqan sareng kitab Furqan nyaeta Al-Qur'an. Wa ma'ani kullil kutubi sareng ari pirang-pirang mana saban-saban kitab eta majmu'atun fil Qur'an eta majmu'atun dikumpulkeun sadayana fil Qur'anina Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani jeung saari pirang-pirang manana Qur'an eta majmu'atun fil Fatihah. Majmu'atun dikumpulkeun fil Fatihati dina surat Fatihah.
Wa manal fatihati sareng ari mana Fatihah eta majmu'atun dikumpulkeun di mana Fatihah teh fil basmalati dina basmalah dina bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati sareng maknana basmalah teh eta majmu'atun dikumpulkeun fi ba'iha dina ba'na dina bismillah. Wa kana sareng kabuktosan sabadul ulama sholihin sapalena ulama as-sholeh eta asobahu ngeunaan kamantena ka ba'dul ulama teh naon maradun syadidun teu damang anu kacida. Ajaza anu ngahesekeun al atibaa ka pirang-pirang tabib ka pirang-pirang dokter. Fatafakkara maka mikir-mikir maka tafakur ya ba'dul ulama teh fi ba'dil ahyani dina sebagian waktosna tilkal ibarati kana ieu ibarat. Pawadoba maka ngalanggengkeun ieu ba'dul ulama sebagian ulama teh alal basmalati kana bismillah. Jadi ayeuna mah ulama teh langgeng maca bismillah da teh meus-meus bismillah, meus-meus bismillah, meus-meus. Min goeri adadin masurin tanpa aya bilangan anu dibatas, jadi teka hitung sarana teh nah 1000 dina sapoe bahkan 2000 bahkan 10.000 teu apa kana bilangan teh teu dihitungan we pokona mah. Pasyapa maka ngawaraskeun huka ieu ba'dul ulama sholihin teh saha Allahu taala Gusti Allah taala bibarokatiha kalawan kaberkahanana basmalah. Wahukia sareng dihikayatkeun annam ro'atan kana sayaktosna hiji istri kana kabuktosan laha pikeun imro'ah teh zaujun munafikun boga salaki munafik. Wakana sareng kabuktosan ieu istri teh eta takulu sok maca ala kulli sayin dina saban-saban perkara min qaulin boh dina ucapan au pilin atau napi padamlan dina saat teu acan ucapan dina saat teu acan barang damel. Bismillah sok ngacakeun bismillah. Rek nyeusuh bismillah, rek nginum bismillah, rek dahar bismillah, bahkan rek ngobrol jeung batur rek nanya salakina ge bismillah. Pakola maka ngucap sajaujuha salakina ieu imro'ah teh la afla alanna ma akhjalaha bihi. Rek ngupaya rek nyieun rek dijieunnan rek ngagawean nyaan kaula ceuk eta lalaki ma kana perkara ahjalah anu ngawirangkeun ieu perkara ka si imro'ah bihi kalawan eta perkara. Pokona mah kuring teh rek barang gawe rek nyieun manehana teh kawiwirangan gitu. Pada paa maka nyerahkeun ieu si suamina teh si salaki munafik teh ilaiha ka ieu awewe teh surratan kana geulang. Waqala sareng ngucap ieu lalaki ihfaziha coba jaga ku anjeun ieu geulang teh. Wawadoatha maka nyimpen ieu awewe kana eta geulang fi mahalin dina hiji tempat wagototha sareng nutupan ieu awewe teh kana eta geulang teh. Pagofalat maka mopohokeun ieu awewe ha kana eta surrah teh. Wa khoda jeung nyokot ieu salakina teh asurrata kana eta geulangna waromaha pibirin jeung ngabaledogkeun ngalungkeun ieu lalaki kana eta geulang kana surrah teh pibirin ka jero sumur pidarihi nu aya di imah manehanana. Jadi barang awewena ngaleos gitu kumaha diintip dia nyimpenna di mana dicokot we kumaha teh lung we ka jero sumur. Nah awewena mah apalna disimpen di jero lemari awewena mah asa di jero lemari we jadi teu kungsi boga pikiran ku salakina bakal dicokot dibabetkeun ka jero sumur dasar salaki munafik kan. Summa tolabaha terasnana nagih ieu lalaki ka eta awewe teh nagih kana eta surrah teh minha ti si imro'ah. Cuk salaki teh nya mana geulang nu kamari.
Pajaat maka datang ieu awewe ila mahaliha ka tempatna eta surah teh waqalat sareng maca ieu awewe teh bismillahirrahmanirrahim. Maca bismillahirrahmanirrahim. Pa'amaro maka marentahkeun saha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Jibril alaihi salam ka malaikat Jibril alaihi salam ayan zila sarian ayan zila kana yen turun ieu malaikat Jibril sarian gancang-gancang wayuida sareng ngabalikeun deui ieu malaikat Jibril as-surata kana surah teh ila makaniha kana tempat nyimpenna eta surah. Pawadoat maka nyimpen ieu imro'ah yadaha kana tangan manehanana teh lita hudaha supaya nyandak ieu imro'ah kana eta surah. Pawajadat maka manggihan ieu imro'ah kana surah kama wadoat sakumaha yen geus nyimpen manehanana. Jadi teu kungsi leungit gitu ceuk awewe mah. Fa'akhadatha maka nyandak ieu imro'ah kana surah teh wana walatha sareng nyerahkeun ieu imro'ah kana surah ila zaujiha ka suamina imro'ah. Fata'ajjaba maka ngarasa kaget ieu lalaki munafik min dalika tina eta kajadian. Goya ta'ajubi dugikeun ka katok-katok deka kaget. Wataba sareng tobat ila lalaki teh ilallahi ta'ala ka Gusti Allah Ta'ala min nifaqihi tina kamunafikan manehanana. Wallahu a'lamu bissawab.